Allahu Akbar ya jelema aing manangguan kalor kakar kaki dul kalande jelema keur molongkur keneh bae hayang buka duit teh dia kebon aing geus bersihin can ari ngomong mah siap ka haji 100% bersih ternyata keur molongkor di dieu Uslah, aing kamari ge 5 poe perjanjian digaji 500.000 dari bere 150 teu hayang aing mangore deui geus capek aing loba reungit doangan aing ge bere duit 150 nyukup henteu kan aing sayang neang bebas turun lain aing keluar ira siuyun ka kebona naon di kana siuyun deui aing mah ngomong ge aing digaji ngan 150 lagi siuyun mau gegetuk cenah siuyun ka kebonnya atuh diana eueuh jing maksud aing mah teh siuyun jeung curhat di kebon aya dia gitu loh pan bari ngagawe aing na dia gitu kira siuyun ngomong aja kalah ngagang di yuyun sagala naon aing ngomong pusing aing bekelang sang ngomong bahasa bari cenah tenang aing siuyun ka kebon ka haji ternyata dia siuyun eueuh ngolok dia ka haji dia kok ini dia ceunyeuk kayak